Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangken SIM Abdi Rizky Putra ti SMA N1 Bekasi. SIM Abdi bade nyaritakeun deui cerita babat bagian plot galur Manggala Sastra. Judulna teh Prabu Siliwangi. Prabu Siliwangi di pakuan pajajaran nu jumeneng ratuna teh jujulukna Prabu Anggalarang. Ari papatihna jujulukna Garba Menak sarta kajineman nu jenengan Kuda Sangujaya. Patih sareng kajineman disaur ku Prabu Anggalarang pikeun nyulik putri nu masih seueuna Bupati Lancang Kamurang. Teu talangkeu deui Patih Garba Menak jeung Kuda Sangujaya indit ka Lancang Kamurang pikeun mawa eta putri teu lila. Eta putri teh geus aya di hareupeun Prabu Anggalarang. Eta putri teh dipigarwa ku Prabu Anggalarang sarta ngalahirkeun putra pameget nu kasep dingaranan Munding Wangi. Atuh garwana Patih Garba Menak oge ngalahirkeun murang kalih pameget dinamian Kean Santang. Ari nu istri kakasihna Lenggang Pakuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.